الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir, Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun. Abdi puguh geus istirahat awak mah gampang. Tondo istirahat mata sare. Cari geus terlalu loba ngadengekeun. Kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare, bisa ka gunung, bisa ka leuweung. Awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek, istirahatkeun ku urang. Mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah, di Bali misalnya, ke Singapura misal, istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir. Haha, istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sepeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil hayang sababaraha macam, istirahatkeun geura kos kitu teh, buka tunda di dieu indah ge. Urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu, ti dieu hayang ka dieu, mun karyawan teh mah karuan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur, istirahatkeun geula tah, simpen di dieu. Nah, segala rupa istirahatkeun urusan duniawi, istirahatkeun tah ka Allah keun hiji. Kumaha carana Tuan? Carana gampang. Nu ku urang diangan-angan, nu ku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da imahnyana, ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maninggal ge urang udag-udag adu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilan tidak wa akhirun bilan tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dina. Tah istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reupes, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel guna sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran. Lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu. Ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat. Aya tawaran awewe teu jore. Tapi aya ke harapannya eta. Tolol tuh goblok. Istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat ya. Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu, ih mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun geura hubud dunya dina hate, lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate, kaluarkeun. Nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyeuneun akhirat geus ninggalkeun dunia, ninggalkeun akhirat, kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat. Allah mun geus kadinya indah jasa. Eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae. Nu ku urang diangan-angan, nu ku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da imahnyana, ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maninggal ge urang udag-udag adu bako. Pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilan tidak wa akhirun bilan tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dina. Tah istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reupes, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel guna sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran.
lamun eta geus bisa diistirahatkeun ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolong tuh goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus ka dinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ke Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia sanu urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain eta jadi overdosis eta overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol tabrak henteu pokona mah geus kitu bae tah mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadal bae tolol tah macam we eta da satu kebanggaan turun deh beung jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah Masya Allah Karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah Masya Allah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti beto ngalengka bae tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babariasa. Ya Allah, mobil gitu nilaian, kapal nilaian. Nah, sebab teu kudu ngabensolan, teu kudu ngabensinan, teu kudu, ya mah deket jasa dibere ilmu toy.
geus datang Mekah akuarium mah deh kalau hayang balik ke Indonesia nek naon tuh rindu ke anak tolol sia mah apaan keur sing aing si rindu ke anak ka pamajikan meureun ya gitulah ada jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun teh leka tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot si juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu kene ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah maka jangan kukumaha ge mbak aya mbak jambrongan ieu mah cenah mah ayo deket jeung Allah mah ngeunakeun jas masyaallah karim namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha segala-galana ya Allah tinggal urang kadeukeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kober hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema nu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat dinu geus kitu tah lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah mana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatibna penting ba'da maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia
pada isana ge aya pengajian di musola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaing ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolot teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah baju geus sing ciripit lain deui kamari mah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi imana aja segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari dah nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizingkeun geus tilok ngaji masalah nanyana tilok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati ka nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih nginanya aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada geus boah mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dari pencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kok sebegeleungeun mun kadadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asih maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg tak kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambal lage henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan yang keur susah barang jadi kiai tewau jeung leutik Masya Allah mun ngariung tadi berkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh
liyabluwakum, dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun, anu pinter anu bodoh dipinterkeun, nu lain kiai dikiaikeun. Coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Istiqomah henteu manehanana. Ketika istiqomah ngaji bae, keur susah ngaji, kesenang ngaji bae, kemudian nyana teh keur pakir ngaji, sore ngaji bae, jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah. Berarti ieu mantep ieu dicoba da ku Gusti Allah, toat-toat bae. Dah keur teu boga mah pikiran zakat aing, barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia, ya zakat, barang sugih jasa poho zakat. Poho zakat. Iya bluak, masya Allah. Mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun. Kadang orang dibere susah, kadang orang dibere susah, kadang sugih. Ieu diperhatikeun ku Allah dicoba. Susah sia kos kitu ibadah, sugih sia kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, kuari sehat, keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha, keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur gering. Ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Barangnya na berbaring di rumah sakit, Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok. Cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae. Bah maningan muriang banyak atuh sia naonan atuh. Kamma ge bager kamma. Abah keur sehat mah emak beak dicak-cak di dangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah sia ka mana ulah kena ka mana gitu. Ampura tangeunaheun sada kula. Abah mah maning ulah cager-cagernya. Dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku ari masih ka mana tuh caku lagi mending ulah cager abah mah. Dicoba eta ya Allah liyabluwakum, masya Allah. Nah, supaya stabil, keur susah, keur senang, keur sehat, keur gering, keur sugih, keur fakir, keur jadi rakyat, keur jadi pejabat, tetap ke Allah. Masya Allah, mantap jasa. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, maksudnya liyabluwakum fima atakum. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab, kancang nyiksana, cepat nyiksana. Kacepetanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman didinya gopurna segat mubalaghah, yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah, barang bogana naon hartana dipake ibadah bae, senang pakai ibadah, kernya lemah ibadah baik, kuat ibadah, kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah baik. Nah ibadah disadiakan wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaan anak ku Gusti Allah, anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu. Maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Ieu lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim, lamun maksiat bakal diberena sari'ul iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang, diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi,
dimantapkan keyakinan orang ka Gusti Allah sehingga orang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Depan ayat 2 malaikat disebutlah malaikat hafadzah dikatuhu ayat dikenja ayat ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ke disip aya sip 2 nya ge sarua. Oh malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting-peting ka eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika orang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang enggak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang. Nomor kedua ketika goib ketika urang ngising malaikat embungeun ceuk aing mumpung ka tempat bau-bau kos kitu malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah beres eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing meneuleuh kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsuna wakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas leutik ge aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro ndek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul nu sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun teu kumaha manggulna puguh aya ge sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangmaokeun teu bisa eta keur carita babawaan bekos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditomlekeun ka urang dosa urang ditomlekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan da eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang
begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh nelu misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dareupeun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaran kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urang mah puasa urang mah salat urang mah zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang cara golok geus aya di bibir abdi jawara nyana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah abdi ayo hitung jadi kumaha hitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adik haji kakak dicokot ku adik jazolim taneuh teh saeta makan ipan kali 5 juta pan semeterna beuh bohal jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan wah dicokotan gawe tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan ganjaran kakan cokot ka adi ieu kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim jah naon kitu ngaranna dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu we ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae keujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tatangga carita jeung dulu mantak ngeunaheun urang mah lamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae sia di akhirat sia ku aya geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakal polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing mah ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus we itu nenangkeun pikiran bae geus geus sama guang ge di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh sia emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta jeung kumaha ge milu nonton ya poswan hendak lompat ka mana aya catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu tah ieu catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna wa nu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung patapengan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejet mah ngeugeurahan
maksudnya dekat neraka lah pokoknya penting ya gegeran ya buku ke neraka lebih panas tak ayo kena telet ini jelo babai ge pohara jasa nah iya mana yang maling motor yang geus bisa ngahelak deh jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deukeun aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorong mah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong mal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibun naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer biaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pa ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu itu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon nah urang sari bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula macak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak Allah ini ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep paje kana si Rudin kemah pokon tenang amat tenang kolot-kolot tenang dek naon tuh dipasinikeun itu batur kertas ini kula menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja itu kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumana isu-isu teh tuh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur segala rupa Allah ya sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing ante hanjaka teu kos sia we ki gua ari si hanjaka baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teu dibawa pan gua ari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumana isu bae jumana setengah 12 tapi setengah 12 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو aitadima وهو رب كل شيء Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum
ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi, nang Allah kade. Urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebal deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage kakangjing Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, allazi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacutkan, nek dicilakakan, Allah mimpin ka eta negara, nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah dek gabereskeun eta negara, statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didobatkan ku kiai kene adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim, kos itu mah kos kitu teh kajenting di halangan ku gue moal bisa dalil, tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe enahan kiai ngajakan ka awewe. Atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten redup ngaranna teh, lain Banten bersinar, Banten redup. Kuari mah lain redup deui gua ledeng. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui geus. Wape kuari mah ngararingku. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotanna. Aing kapanggil tamual, tenang pun, moal pun, kalem ae. Aduh, masyaallah, lainnya na bae, loba. Tuh kan, iya sih ta. Asal Allah dek dijadikan pemimpin kos gitu, cak Kanjeng Nabi ke kos gitu. Di mana Allah menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun kitu bisa bae, dihayu-hayukeun kitu titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu, urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu geluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kekayaan bumi pertiwi urang teh kunaon kunyana dibawaan bae, ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus u ante Amerika tetep bae. Ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah endeuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat dek milih ka mana, dek dibenerkeun negara deung teu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade dek ka mana arahna. Dek ka mana arahna sing hade. Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama saha nu nyaho ke aya jurig muncul, oh bae aya calingan. Teu jaho urang.
urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sehingga kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang. Nyana teu memiliki negara Indonesia, aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting beuteung aing jembluk nya nama. Sok sina mah cicing di mana apa memiliki nyana bahwa ieu negara nya henteu nya nama. Henteu nya nama. Urang nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu. Ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah amruk geus henteu na. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna, nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere ge, geus dibere. Acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Tok wari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, nu ngadukung ka dieu. Pada eta teh meureunana boga kepentingan. Henteu saluluhuna didukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Jadi berarti ka hijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan ka hijab. Ieu kepentingan ieu anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teu carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nu mendak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare cari geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa ge personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula tah simpen di dieu tah sagala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maninga dia urang ngudag-ngudag adu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reupes istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika aya naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolong teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat ya Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid
keluarkan dira hubud dunia dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunia jeung hubud ka aing di hiji hate keluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia asa nu urang bae kabeh ngontrak aing gua pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jadi overdosis eta overload aduh kabeh kadeueun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak bener teh pokona mah geus kitu bae tah mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus seguru kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadal tolol tah pacer we eta da satu kebanggaan turun deh beung jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutesna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi orang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti betul ngaleng ka batu tadi dekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngaleng ka jeung Allah mah babariasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mana deui Jakarta hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah ban keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajang darat bae tuh perem deuketkeun teh mereka datang perlu mobil geus teu kapal teu perlu
perlu jeung Allah bae lamun urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu kene ieu mah juri beureung gajeun kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah maka jangan kukumaha ge aya mbak jambrongan ieu mah cenah ayo deket jeung Allah mah geuna geus masyaallah karim namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa galak-galana ya Allah tinggal urang dekeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema nu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat dinu geus kitu lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah mana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatib-roatibna penting bada maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadeg dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah terus ya geus kitu bae mah pokona mah
toko aya, rumah aya dan lain sebagainya, ngarokok nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah baju geus yang jiripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi mana aja segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari dah nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai sholat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati ka nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih ngeuneuheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung aduh wah mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kok semoga leungeun kada dengekeun asana kaceuli kuari aing geus jadi raja koang-koang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badahanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg gitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu jeung leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu mah jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget ya
ibadah gitu ngaran aya ta dunia zakat barang sugih jasa poho zakat iya beluak masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang orang dibere susah kadang sugih ieu perhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur gering ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna ba abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia naonan kamma ge bager kamma abah keur sehat mah beak dicak-cak di dangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku masih ka mana tuh caku lagi mending ulah cageun abah mah dicoba eta ya Allah liya belu aku masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sayanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kecepatanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga naon ibadah barang boga naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah bae nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang ku ari nu dicobana baheula keur susah ku ari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat ku ari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri ku ari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati orang diistirahatkan pikiran-pikiran orang tina duniawi dimantapkan keyakinan orang ka Gusti Allah sehingga orang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang cerita nana tentang pembunuhan ayeuna orang nyaritakeun kelanjutan nana lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar bohewel tak nanyengkleh tuluy dibawa
ka imah muriring eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat ieu bakal liwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel, bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut. Jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maot. Nah ieu Ki Umar sebagai pangnu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di jojo. Jojo teh naon jojo? Di jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana bengkak gede. Eta teh apan ngemu di jerona kudu gegeraan dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atawa dibawa ke dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang jojo Ki Umar lantarannya nama make menyem-menyem. Teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae. Tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua ini. Aduh. Di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Qur'an maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah. Ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang. Teu kudu dilawan. Tapi nu jelas memang pohara. Syekh Abdul Qadir ajelen nu ku urang erek dihaolan ieu. Nyana teh ngarasa capek mun lempang, ngarasa capek mun ibadah. Padahal nyana mah ti leuleutik da keneh geus aya anu mendampingi. Ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep. Kasep ka bina-bina teu kunyana teh teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha
selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingannya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeunana main cimplong resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngajebian nu kacarita kitu antak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana gitu ta eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokona Sunda mah kaya bahasa kamu mau dibawa ke Rawakidang waduh iya masalah soal Jojo soal bohewel nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu eta tadi nyaritakeun soal pangjojonya kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang bae di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik bae ujian atuh pan Kangjeng Nabi mah nggal poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek 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 tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat teu kage nganggang teng 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 tek tek itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa bentak Tuhan Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi alal ardi hatta tutwa leumpang Tuhan Abdul Qadir nganggang leumpang jangeuna Tuhan Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi eta diuk teh diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring kopi rokok modalna ngaji teh gede bebeja ka pamajikan aing moal ngaji teh gede modal tapi datang ke jero majelisna Masya Allah sakumaha cucukan teh bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah henteu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang ujianana manjur
manjur tak kuduna kos gitu ilmu mata ada ngetak manjur guys tak kudu direkam-rekam di HP wah ku ada di kita seorang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atuh nyawain gitu eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh tah ieu keur carita ngajotos mah ngajotos mah lu berek we moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ti Imam Syafi'i di Imam Syafi'i emang kumaha kitu Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh man teu kudu berhadapan delekeun ku urang delekeun bae geus delekeun ke nyana indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah Teta babacaan tadi Tuan Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir pasumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ka Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung 3 jam naekna teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo kamere atut mau datang bae pokona mah wah ieu mobil nu urang meuli cash bae murni Avanza mah datang sangkilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah dan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak urang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah masyaallah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kuncina kudu ditanyakeun ka Tuan Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tidak babacaan model kos gitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola ku urang lembur santri teu bisa der bae emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa
nya nama dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang. Nah ieu mah der bae ku greget-greget nah aya santri urang Banten ngadu di dinya. Begitu bola ku jana disepak ngabledug. Pepes bola. Neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar. Lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan. Urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun. Berangkat deui, disepak deui ku nya. Waduh. Cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui. Suku mun kena aing rengkot aing. Cak wasit geus-geusan bae geusan. Ieu boleh terus ke di main bola ieu mah. Aduh lamun kena suku rarengkot kabeh ieu mah. Eta teh aya babacaana, pendek babacaana mah jang paranti nyepak teh. Asa ulah napas, tarik napas kalur. Iya bak kok sakitu doang. Usapkeun ka suku. Gak, coba ge tejeh ge, coba anak urang ujian. Artinya parenek pembacaan nama parenek. Masya Allah. Tapi lamun geus kataekanana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba. Eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah. Lempang ti dieu ka Surabaya. Perem. Bila perlu di luhur jalan kereta. Di titahna tak di luhur jalan kereta. Dicek. Luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun. Kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah. Nah, kotok ge indungna ku urang toel teh. Aju urang ngebeten. Memeh kotok ngising urang heula. Atuh aya babacaanna. Tak eta Islam kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak, geus sabaraha kali di naon karana ditembak dan lain sebagainya. Tapi kan Masya Allah lolos dan lolos. Adapun kamari maut ajal geus teu bisa diganggu gugat ajal mah. Tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak, mimiti dibantai, ditembak. Emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak. Begitu ditembak seri we Osama mah. Lagi cekurang tembak seri cekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun. Ongko dikaluarkeun diteangan deui ku nyana. Eta tah Osama bin Laden boga elmuna ti mana? Ti Kangjeng Nabi. Matak atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasupkeun ka botol. Masya Allah di zaman Soekarno diasupkeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol. Waduh. Gini. Di jero botol teh kumaha ngalawanna. Aing mal bisa cek Belanda nya geus nyumput di jero botol. Soekarno eta emang teu dibantai, emang teu ditembak, emang teu dianiaya ku Belanda. Beuh luar biasa. Can waktuna maot mah teu bae. Seret di kuma nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula. Mantep urang nuturkeunana. Nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun urang teh karasana kadada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting. Aju kresek-kresek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia. Jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek naon teh asana ieu juri sagere ieu asa urang lumpat yuk ada banyak pamimpin kos kitu atau teu ngomong deui berebat ti heula atuh acak-acak tuh. Neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit kuari koskara itu mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh. Golkar aisalian Golkar suara baik termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abe malah lanjut
nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridna. Wiridana mah gampang tah di buku ge loba. Tapi tapana nu hese ge anti terhadap dunia, anti terhadap pamere-pamere. Menta maksudna anti menta. Ulah menta. Eta nu berat. Daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atawak bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel na muhlikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maut Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paehan Ki Umar teh Masya Allah. Walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakathafi muntajian kamun basitin pamakathafi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut adu omong ejeng Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna di handapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang nate sadengkul doang caina sadengkul doang jeung empang nagela tepati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar penca di Cikalong cekel balamkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang gitu kadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu kadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge jana mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai-caina nu layu adu mugrikon tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutajian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata waleuwi hatta halaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh tak kumaha teteh hukum nu kitu pahadarun kasia-sia tamah teu aya kisos henteu ka Ki Umar diakeun teh naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tamah Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tamah Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu hartina kumaha tata dina barang dideuleu dinas kanan kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini
Barangkali hanya sampai di sinilah. Kita saling doakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku. Begitu pula aku. Hehehe, mantep. Karena yang memisahkan adalah mungkin suratan. Di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin. Waduh, sekian kasih Musarwiti Cikupa. Berarti berarti putus cinta pusingnya nanti ya. Emang tadi nage merenannya nanti ada apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ya. Geus kitu bae ayo prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai. Ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah. Dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwanya diputuskeun cinta. Ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab naon cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tah mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran.